Incas. Incas. Si Kehed ke mana nya cincin telepon? Kakak di reject si babao. Incas. Naon atuh Besti? Ada tuh Incas geroan ku aing teu ngagero ieu teu datang-datang di telepon kakak di reject. Naon atuh Besti? Ya aja teu beungeut kan kusaha ditonjok kan. Ye pan Ijas begini. Aya naon atuh gogorowokan bae teh tadi. Ini ku mau penghasilan pisan apa masukan aing lieur ujang rokok aja tinggal di rokok sakieu deui. Ya tuh sarua. Kok mata cek aing teh tah. Loba si Ijas kudu malah. Ya terus kudu aing nu terjun. Ya rakeun pan aing teh mah ngagaji di dinya teh nya kudu dinya nu malah atuh. Belah mana? Malakna. Biasa rupana biasa ulah kitu anjing nih juga. Bebeungetan eta. Ijas. Ini juga gitu. Yeay. Eta rupa. Eta kusaha didangdanan. Wajib banget sih tuh. Salon. Rujit. Di salon gitu. Eta ka salon gak beli duit aya setor ka aing teh atuh. Anjuk biasa. Iya, ini merakel anak buah saha eta manyu. Besti. Hei, cegah kitu eta buat eta bieu ka cegah kitu. Sosok gramalah atuh aing juga beli duit. Ka paritahuan. Dihandap loba di lebak di RT 3 pokoknya mah dirinya teh loba pemuda lah pokoknya duit loba lah. Atuh Besti. Urang besti ka aing mah nyebut besti. Iya. Terus sopan pisan. Bos. Eta bener bos. Berarti Ijas bawah dulu ya? Inces kehandap kayak ku bos di daguan di biasa di tempat pokoknya kudu hasil aing poe aingna ku pemasukan ditinggal di rokok ka sakeureun. Oh siapa tuh? Awe Ijas bawah dulu ya? yang menang heuh. Tah sok aing di kecamatan heuh. Tak itu tah. Sok ini. Betul sa. Iya. Sok. Oh iya. Lila kakak ngoyan aing bisa. Pusing pisan. Aing teh dianggap naon? Bas. Anjing geus mah hobi ka direk naon? Da tuh mana mata kembali. Penghasilan can aya ka di enak geus minta jang rokok. Pan biasa eta ka salon ngaju ka rokok minta ka aing. Ya pan ka bos. So Parame hasil. sedang hal pisan. Parame hasil. Kebalikeun deui atuh. Ya gimana hasil? Pokona mah ayeuna ti urang 20 balik kudu leuwih ti 20. Aing teh nyahona naon kudu hasil Iya pokona pasti mah. atuh Namun dong teu poe bos. dicieu teh. Enos. Bos aing mah diabuskeun tuh ka hawu we daek teh. Ih, Kitu bebengetan cegah kitu patut. Balikeun deui moang teh. pan bade malah. Ya awas lamun itu ku aing mah. Thank you Hasil encan. Iya. Awas ya lamun bebenangan. Ku aing mah. Sebelum lebih pikir HP jeung dibalik deh ah. Sebelumnya Ini ganggu bisa gimana? Siap. Tuh, mana sih dangkal tehnya? Aku ngajak. Nah itu. Kemana dia? Kebenaran si ganteng. Allah Akbar. Bejana. Ye, gua yakin nggak saya jurik mungkelekan. Ih, ama kabit teh. Naon keracis. Nah, majag ya teh. Cerita nama majag. Itu abi mah bade nyukeun acis. Kenaon? Abi yang Sarua sih kayak. ih, sia mah pan abi. Itu ya boga dutan saya ketika tuh tamahan we jadi aya sabungkuseun. Berarti duit. Tuh, ayo bakal teh si bos. Obos. Ih, Cukup di tamahan. sia mah. Tamahan. Tuh, ieu teh bakal teh si bos. 20 rokok, kopi bisa jadi ya. Sia. Cuma kudu loba ngopi, tamahan duit mah loba tuh. Tuh. Iya. Kalem bakal jadi sabungkuseun. Nah. Hitunganna di dia ka warungna da moalila nya. Ulah rame ya. Moal. Nya. Paling tipunya gimana? Siap. Bener. Lami. Siapa menilami? Aduh, itu teh acis anu teh si bos.
Aku mah hatinya. Ayo bekerja lagi. Mau pada wilayah. Yuk orang TikTokan yuk. Nah, orang ada tren baru. Ayo di rumah iya mengpeng kosong jelmaan. Aya mah. Baiklah aku mangke. Orang TikTokan. Yuk, ayo. Gaskeun. Nah, orang bikin tren. Sekarang tuh tren yuk. Gue tunjukin. Apa tuh? Apa? Sok. Yalah. Gue tunjuk. Babi we orang video kan? Heula sekali video. Kumaha videokeun heula kayak geus nyen 2 kali non 2 kali. No 2 kali. Iya ya Kang ngajak dulu. Kabur aya nu cicing mah. Heula. Aingnya heula cicing sekali. Gue tunjukin. Gue tunjukin rumah angker. Tuh, kalau lagi ngomong rumah angker tapi itu. Gratis. Bukan artis. Nah, saya. Seneng. Ya, angka ditato ya. Tatoan. TikTokan we mending ge yuk. Aduh, abang. Acis. Mana tuh? Ayo, bare. Sarapan doang. Yuk. Acis, asal TikTokan mah heula. Ya, Abi Dua mau video. Acis dulu. Oke, atas Yang persian Acis aja dulu. sama TikTokannya. Yang Acis dulu, Abi. Acis dulu. Baik langsung bere ya. Itu dulu biar kamu mesti kata pun. Ya, Nah. Di duaannya. Nya. TikTokan? Yuk. Oke, gerak. Sok. Kebelah dia. Tadi payon. Sok, cicing, hep. Gue tunjukin rumah angker yang siap huni. Kali ini Jahat. Suka aku mah. Nggak mau ah. Jahat semua. Aduh, nu ngararona teh ka mana ini? Geus dikontrol ku kurilingan kau ngagang areueuh. Lainna di mana nih ya nu ngarona teh? Iya, wayah kieu kan kala luar. Kuduna ge atuh ti tadi beurang keneh mah nya tapi heulaan kudu ngontrol teh. Asa teh dianggap jadi limas oge mah. Anu ngarona teh barana aduh, ampun. Ada pahancit. Jelong ah. Pahancit lagi apa? Keur ieu geus anu ngarona ngontrol pek areueuh anu ngaronana. Naon itu jelema kieu? Di mana ieu? Biasa we celong-celong apa. Asal harujit aing neuleun lagi. Kumaha ieu teh? Coba yang ini. Nah, jeung manta rokok naon ada teh. Naon jeung manta rokok? Manya eta aya dangdanan kitu tuh garokok. Ih, Sangareu mah. iya tadi teh. Acis ge airnya anak abi teh. Jeung manta rokok jeung naon. Bae sabatang heuh. Iya, ya. Penting harujit aja sudi. Karena mun geus dibere rokok ingkahnya. Ya, pas sudi aing ngeuleuna ah. Tuh, rokoknya aja rokok mahal ieu mah. Rokok mahal kieu atuh. Ya. Iya, baik sih. Kena jeung kudu anjing di kumaha. Harujit pisan sok. Abah mah Anjing waktu tuh. Abah itu jauh. Coba mah. Sok. Lebih cinta aja. Makasih bayar. Udah gua ngarona. Nah, ya di kampung ieu jeung aya anu kitu di kampung urang da asa eueuh eta mah meureun anu pilahan kitu nu anyar teh anu basal aya nu laporan. Anjing anu ngarona eueuh ieu mah kudu disamper heula jigana mah ieu kudu dipapai heula ah. Papai heula. Teu asa teu puguh. Nyantai we ngarona mah. Naon deui atuh ngarokok. Kopi eueuh ya kan bae lah. Nikmat kieu si Abah teh di mana ah teh bae antep. Ah nyantai di
Hmm. Nikmatnya. Murah. Eta banget. Ya. Sama sih gitu. Juga. Aduh anjing. Eta banget cika cocok segot. Aduh ampun. Anjing bibir rata. Mojok juga bola ayam. Nek naon wae ya? Kieu kukulunuan. Itu balik. Dia ngomongin naon majag aing da teu boga duit. Wayahna. Ye. Ieu. Beungeut kieu mah kudu ge mangkal. Tepatnya Anjir aing. lihat lagi. Teu boga duit aslina. Can gajihan. Gaji domba ada tuh. Gaji ayam peng. Tak beungeut ampun mah cigah cocok got. Siapa kang ngahinawa. Aslina rusak. Hancur. Tuan we kumaha teh? Ngarona teh. Lain gitu mah. Bada. Wah pisan. Bagian ngarona di pos kosong. Kumaha ieu teh? Udah dipica. Kana udud ngarona. Ayo atuh. Nya aing anu ngontrol. Ayo dua hampura bah tuh dah. Ada geus kumaha tuh. Kamana si Inces teh aing geus lila nu nungguan geus 2 jam deh dia. Balik anjir. Balik. Bosi. Naon ieu? Ladang itu. Kan tadi teh urang teh mere teh 20, nah ieu jadi 2000. Anu 20 ketipu. Atuh anu dak-dak teuing hirup teh. Jadi ganteng. Iya mah hikanu naon tadi oge pan janji cek urang 20 jadi 80 nah ieu jadi 2000. Kan aja deh itu ladang TikTok kan. Ieu teh adang tiktokan. Dangkal ieu hirup teh ieu mah hikanu naon ieu. Itu aing hina wae itu mah. Atuh teh rek kumaha kakak ditato kalakuan ciga Inces. Ya aku mah Cantik di mana anjir? Tangkap pisan anjing. Ieu rek mah hikanu naon ieu 2000. Urang teh nyahuna naon pokona mah kudu indit deui kudu neangan leuwih ti sakit nu tadi nu 20 kudu digentian aing mah teh nyahuna naon ah. Sekarang aing 2000 jeung studi aing sakit teh mah hayu lah jeung aing mana anu tadi ngahina jeung nyarekan teh hayu. Sok-sok lah. Kudu dijiwir tah keur naon pan aya ieu teh tah aya bor. Tah tingali tah bor, tah baca. Baca. Tah Teu katempok kieu aing mah. sok baca heueuh nya euy. Naon ada tulisan kieu ari abah? Can ditulisan hasan geus di tulisan aduh astagfirullahaladzim. Karena naon ieu kos saya kuat ya. Tingali bor eueuh tulisan kieu mana ngarona jadwal ngarona poek euy. ieu teh di dieu teh geus di Kala tulisan ieu teh bor teh pek teh heueuh rasaan teh ditulisan encan heueuh encan Ayo maksudnya ka mana ieu maksudna ieu? heueuh ngarona bagian ngarona ku aing disusul Ayeuna bagian ngarona ayeuna. bagian siogin Nah tuh hari siagin atuh bagian ngarona ka hare-hare wae kumaha aya mana? lain hare-hare pan bari ngadaragon batu. Aing sebagai nu boga kawasan di kampung ieu ngarasakeun teu genah ya haji pot nama kieu mah aing. Itu hancur perang eta yuk apa bicara tadi minta duit itu orang ngebijakan. Ayo. Aku mah Besti, tadi teh abi teh aya nu majeg ih. Majeg di mana itu? Majeg naon? Aya majeg duit atuh. Keur nyen TikTok aja aya nu majeg. oh bararang teh ngarona teh ya saya ini teh kitu jadi we kaja aya kajadian Kumaha? mata bagian ngarona mah kudu tepat kana waktu nya ayo urang reungkeun Ayo majeg. bale Oh deui bener ieu mah ke rumah eueuh deui eta teh sakitu-kituna dipajeg alieur. Ayo like malah lintas terus. Oh iya teh gawena naon wae. Tinggal mau kesenang. Itu teh abu sedih aing nah ieu teh Tuh, kumaha aja? Aturan kudu bener. aing kumaha ya teh mimitina teh tadi teh aya nu majeg teh Anjir.
Sok nu cenah lahar tah balap aya bala-bala ada teh sok saya aya we da aya deui ngeunanya. Sok itu duduk permasalahan. Kieu kunaon ge? Kita mah anu iraha bari. Kubu atuh Ayo sok gampang tuh tong gerak kitik atuh cinta tah kawas banyak hari urang kawas kieu ari ieu niki kituan saku ngewat kitu biasa lupa kitu kan urang teh ieu sebagai preman heuh kudu bener atuh anu mana anu tadi nungguin teh tunjukkeun itu nu keur ngario wah anjir lagi budak kitu sakuruhu atuh udah anjir udah anjir kakak awak ke cegah kieu patut Gabi mah sanes. terus kayak itulah orang perang nanya. Nah, Bang. Ayo duduk permasalahan kumaha itu? Neng. Oh, sama iya. Mana? Pembajakan mana? Aing pemajagaan mah. Aji. Gitu nya. Saha tadi nu ngasih anak buah aing. Saha? Yo, tah. Iya. Anjir pakai anak sagede kitu sok wani mah ka dieu. Yo, tah. Aing siapa? Aduh. Wani mah ka dieu. Atuh biar gak panik, Cek. Ngopi. Mana juga teman dia teh mana? Aing mana? Tak, dia tak. Ayo halaman. Anak Lain buah aing kudu kudu ku ditangkap. lima. Mana kapan video jagar video teh. Mana jaket teh? Itu mami. Karena itu. Anak aing.